Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina ta'alluma syara'il Islam wa ma'rifatu sahihil mu'amalati wa fasidiha li tahqiqil halali wal haram wa ja'ala ala man alima dhalika wa amila bihi al-fudula fi daris salam wa ja'ala nasyira man khalaqahu wa 'asahu daral intiqam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mannan bi ni'amil hisab wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-barakatil kiram amma ba'd. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa la tu'ayyi muslimin wa muslimatin al-hadis wa qala aidan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din al-hadis. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Musik ibadah saya hormati segenap para alimin ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, khusus seluruh orang sadaya anu nampak hadir di tengah orang sadaya, pengarsana Bapak Desatawi, pengarsana Bapak Ghazali, guru kasadaya dan para guru mulia orang sadaya sing dikasihan Yusuf panjang berbarokah amin jembar rezekina amin ya Allah ya Rabbal alamin. Luku sipri wadas yang hormati kesepuhan orang sadaya Masjid Nurul Falah Bapak Haji Adik sareng kesepuhan sadaya anu sanesna mugia kesepuhan orang sadaya sing dipanjangkan Yusuf barokah sehat lahir sinar batin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Luku sipri wadas yang hormati segenap pemimpin Masjid Nurul Falah di ketua ibu Bapak Haji Ridwan, Bapak Haji Adi, Bung Kasadaya Nada Kerenang, pengurus Masjid Nurul Falah mugia Gusti Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan usiamu barokah, dipasirkan istiqomahan di naungan majadi pemimpinan. Mudah-mudahan dibalas kalian balasan ganjaran anu berlimpah dan bergusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Gusti kepada siapa hormati muga dipul Allah anu parantos masih waktu nasib dibalas mugia mantena anu manfaat di kenyana saya mugia Roti walau sing menghasilkan maksudnya dunia kali akhiratnya amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kulun kasadaya jamaah pengawasan anu sepuhna mugia ulang sadayana anu hadir di daya tempat mulia Gusti Allah dicetak dijadikan amal sholihah profil ibadah orang jaga hingga alam mahsyar amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah wa sa'adakumullah.
berawal dari awali kata alhamdulillah, salawat dan iring salam Nabi di surat Al-Fatihah kepada alam Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kepada keluarganya, para sahabat umum, kawan saya selaku umat manusia anu masih eksis istiqomah ajaran kesyariatan. Mugia orang sadaya keasukan umat mantenah ing syafaat umat yaumil kiamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah wa as'alakumullah. Alhamdulillah dina waktu ayana orang sadaya tiasa rimungkulung pengkemarangan berbayang sadina ayat 4 anu yang Allah subhanahu wa ta'ala dina raga neang kapinteran tinggalkan kabogaan. Mugia orang sadaya dalam hadi dia teman, mugia Gusti Allah subhanahu wa ta'ala dikasihan tutur, dikasihan ngerti, dikasihan hidayah, taufik hidayah di Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma aftah lana abwaabal ilmi, Allahumma aftah lana abwaabal barakah, wa Allahumma aftah lana abwaabal ni'mah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Hadirin jamaah rahimakumullah wa as'alakumullah. Simpi baras ngadakeun dipaya para guru, para tokoh, para masyarakat nyata insyaallah sampai baris melanjutkan karena masalah anu kapungkur. Dina masalah naon jalan kapungkur teh biasa rukun ibadah, dina masalah eta sujud sahwi. Berbagai pendapat di masalah sujud sahwi tersebutnya seurasa dina masalah sujud sahwi aya ieu mah agar mapelingan anu kalangkung bae. Salah satuna bila mana urang ninggalkeun tahiyat maka sunah sujud sahwi. Lamun urang ninggalkeun salah satu kewajiban dina salat kudu sujud sahwi model tahiyat, baik tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Ayat ini kali dia oke bila mana orang salah membacaan oke atau oke kasusnya salah satunya sunah sujud sahwi. Insyaallah sing ibadah ngalajenkeun karena masalah sujud sahwi. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in tasobla imamihi wa takhallaqa amidan aliman walam yutawa walam yanwi mukarraqatahu batola sholatu ibashil mukhalafah. Fa'in tasobla bila mana nangtung imamihi saha anu jadi imamna fatakhallaqa hamidan mangka narima kabuli abidan tingkahna ngahaja aliman terang walam yanwi sinar eta jalma teh niat mufarraqatu kana mufarraqah batala salatu maka batal salat. Lamun sing pribadas diomongkan itu secara lempeng maka melakukan tiga bapak-bapak atamsil mubasyirul masail maksudnya perumpamaan bisa menjelaskan karena masalah. Sebab di mabaknya ya insyaallah penting ayeuna mah tanda jawab kudu rada dipikir-pikir, urang boga pikiran teh pilih bisi urang tadi cakakan ieu tuh sing ibadah saya manggil kamu mudah penting dulu deh mana dua anu ka dia itu dua coba ka dia bisi ka jadi di urang kaos ieu
Ya, urang antung di hadapnya. Ayo bisi bapak-bapak bisi ngayoyo biasanya biasanya cara di hadap pun kayak di hadap pun kayak ini kalau kayak ini. Maka dia nyebutnya yang udah ketik dua. Biasanya di bapak-bapak orangnya hitung seri kayaknya hitung seri mudah-mudahan ya adalah rasa aku kurang masuk ke pilih bisi anu ada kurang nampakna hanya kurang bener ke kurang ngaji nah gitu ya ayah bapak yang Sakrawi dan Bu Ghazali ya mana alimun kita alimun ya ya orang-orang gambar gede ya bapak hayal apa yang hayal ayah imam ayah makmum nyampe itu nyampe gambarkan di hadap kurang ayah imam jeung makmum si imam nangkungkannya Allahu Akbar makmum ya nangkungkannya bapak ngahayalnya nangkung si anu ngajadi imam si imam jeung makmum nangkungkannya saduaan cik si imam Allahu Akbar ruku Sami Allahu liman hamidah nangtung Allahu Akbar sujud iya si imam bersujud si makmum nangtung kene kunaon cenah eta si imam nangtung kene wallahu a'lam loba alasana kaiji lepot kadua ngahaja katilu poho kan gitunya orangnya orang kadang-kadang menuturkan si imam eta kadang-kadang orang pokok ya. Kadang-kadang orang sebut ngalamun kadang-kadang orang ngahaja orang ente baru imam ente Allahu Akbar Sami Allahu liman hamidah Sami Allahu liman hamidah ente ya mak si imam sujud eta si makmum nangtung kene contohna ieu si makmum ngahaja entah beberapa ilu yang si imam tak awas eta bapak-bapak sadaya lamun eta si makmum ngahaja tidian teu beberapa nuturkeun imam eta si jalma teh teu niat mubarokah artina mubarokah teh bisa salat jeung imam tajik di dia bayin tasoba imamihi wa taqala ma'amidan wa aliman bila mana nangtung imamihi saha imamna imami saya imam eta si jalma patakhola ma'amidan aliman mangka narima panduri artina eta si makmum eta itu gerak sujud walam nambi sinaran eta si jalma teh teu niat mubarakatuh teu niat bisa jeung imam teu niat atau teu niat bisa jeung imam ari nu tegeun imam teu daek tak eta tabatola sholatu maka batal sholatna tak eta ngaranna lamun eta si makmum manderikeun maneh teu jeung imam tak artinya lamun kitu eta maka batal eta sholat urang bapak ya ulah daletikan ulah gegedean daletikan kieu teh aya masalah kaos ieu lamun urang sebagai makmum ngamun kasih imam ngeun si imamna ieu jalma anu teu dipika resep anu teu dipika nyaman dipika hewa si padahal kita imam sanggup cenah imam kita imam pasti eta cenah kadang-kadang gitu sanggup buka eta mah masalah mun sanggup ge eta sabadaha ai malam di imah dari omong batur dari imah bae ai ka masjid ka musala si eta deui imam awas eta bapak lamun urang teresep kasih imam anu ngajadi imam urang teu sah salat urang bapak pajana kumaha eta salah satunanya mantap si imam teh kudu dipika di urang ada resep bersolat umpama urang kudu ridho sebab lamun ridho mah teu sah salatna nah etanya masalah muskil eta kadang-kadang kalau sudah dipaksakeun etanya lamun urang tersebut sudah dipaksakeun
lamun ngahaja dipaksakeun bakal henteu sah salatna. Nah, itu deh bapaknya. Kembali karena masalah lamun bapak mandarikeun maneh komo lamun urang ninggalkeun si imam atau mandarikeun si imam dua rukun anu bangsa panjang. Mana dua rukun anu bangsa panjang? Model i'tidal jeung tahiyat. Eta dua rukun anu bangsa panjang. Umpama tega Allahu Akbar isi imam Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah hijina itu dua tahiyat diu sami Allahu liman hamidah Allahu Akbar Allahu Akbar rabbighfirli urang langsung kene diluhur tah batal salat urang Pak sebab urang teh geus ninggalkeun babarengan jeung imam dina dua rukun anu bangsa panjang saduaranya. Jadi lamun urang arek panderi mun ulah ngalewatan dua rukun anu bangsa panjang. Lamun arek diulah mun ulah ngalewatan dua rukun anu bangsa panjang gitu nya. Ngan imas jarang terjadinya biasana aku diurang malam imam Allahu Akbar ngeunang gawas bapak-bapak awas kieu lamun urang ngabarengan si imam awas dina sakabina salat Allahu Akbar takbirna urang jeung imam si imam jeung si imam sarua Allahu Akbar please eta si imam jeung si makmum Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah eta lamun ngabarengan si imam urang batal di salatna eta engke pahili mana si imam mana si makmum maka eta si makmum kudu saburin si imam bae ulah diulah gitu nganti heula eta ulah ngalewatan dua rukun anu bangsa panjang atau panderi ulah ngalewatan dua rukun anu bangsa panjang. Mun ieu mah tadi masalah ieu mah umpama ngahaja arek mandirikeun maneh tanpa aya niat mubarakah jeung si imam maka batal salatna. La yajuzu mutaba'atu fayubarakatu ayam durubain ada amidan aliman batala sholatuhu. La yajuzu temenang mutaba'atu naon iiluan jeung si imam fayubarakatu maka mubarakah eta si imam aw yang tadhiru wa atawa nungguan eta si makmum fa in ada amidan aliman batala satu maka lamun babalik eta si jalma amidan tingkah ngahaja aliman tur terang batala salatuhu maka batal salatna. Artina kieu awas kurang sekali praktekkan sebab namun tadi praktekkan kurang ada liar ya. Layak turun mutaba'atuhu temenang kurang menurunkan si makmum di si imam bayu barakatuhu maka mubarakah si jalma si makmum urang teh bapak temenang menurunkan si imam lamun urang mubarakah hartina kieu kaos hadis ya Allahu Akbar masa hujjah imam siapa pukul kalau teh urang tinggal dari do batal salat atau urang kieu urang teh aya salat jeung si imam aya hate urang mubarakah tapi urang babarengan jeung si imam teh maka teh salat urang teh apa nah salat datang lamun arek si makmum sadayana itu ulah saparun mubarakah saparun atau ngomong lalu urang salat Allahu Akbar aya cenah paparan lain si nanda jeung jamaah saya hate mah teh jamaah tah walaupun urang berjamaah jeung si imam
hati urang parot sah eta temenang di kawasan itunya temenang. Lalu urang mau parokok umpama yang urang hayang kapelet gitunya geus mau parokok keganjangan tah aya kalon tah eta mah gitunya ulah urang hatina mau parokok ongko barengan imam ongko maka eta salat mau parokok kawas itu eta teu yang dina salatnya au yang kadiru atawa nungguan eta si jalma fa in ada hamidan aliman batola salatu maka lamun babalik eta si jalma amidan tika paripula nengah hajab aliman tur terang bahwa eta hukumna haram batola salatu maka batal salat kieu gambarna isi Allahu akbar ieu ngagambarkeun si mana Allahu akbar si mau ada diulang Allahu akbar sami Allahu liman hamidah Allahu akbar Allahu akbar ayat di kaluhur deui balik di kaluhur tah eta maka batal salat si makmum lamun balik deui kasih imam itunya demunang urang arek membuat baik itu arek membuat baik ulah sampai balik deui kaluhur itu aliman batola salatuhu tingkah paripurna babalik nang haja tur terang batola salatuhu mangka batal salat. Ya ada jero ini terus wayajibu alaihi al-audu li mutaba'ati imamihi fa illam ya'ud batala salatu wa in ulima wa ta'ammuduhu aw amida wayajibu sinarang wajib alaihi kasih jalma al-audu naun balik deui li mutaba'ati imamihi karena anut kasih imam ingkana ilal qiyami aqroba bila mana eta pagawean teh leuwih deukeut ila wudi kana dieu gambaran masalah kieu wajib kasih makmum naon babalik karena anut kasih imam lamun eta si makmum arek nuturkeun kasih imam tanpa orang teh arek ngahaja-haja mau parokok maka turut teh kasih imam model lamun aya jalma anu ninggalkeun model kunut Allahu akbar Allahu akbar sami Allahu liman hamidah Allahu akbar tah si imam ninggalkeun kunut si makmum kumaha lamun si imam ninggalkeun kunut eta si makmum arek kunut bae berarti urang arek muparokok lamun tuturkan si imam baik berarti urang mutaba'ah tuturkan si imam Allahu akbar kana sujud ai lah cenah arek balik dina kana kunut arek muparokok bae eta teu meunang lamun urang geus anut kasih imam eta tuturkan si imam engke dina akhir kemudian lamun si imam poho bae kana kunutnya maka ditambah lamun sujud sahwi tah wajib kudu babalik deui di mutaba'at imamihi karena anut ka imamna itunya umpama tema arek sujud eta si imam ingat bahwa tadi arek ninggalkeun kunut nangtung deui eta si imam oge kudu mindu deui nangtung
ngalaksanakeun dua kunutan. Wajib si makmum kasih imam eta anut dina sakabeh salatana. Fa illam ya'ud batala sholatuhu bila mana teu balik de eta si jalma mangka batal salatna. Lah tina cik si makmum teh hadiana aing mah arek ninggalkeun dua kunut urang teu ayaan tidinya berjamaah maka batal salat urang maka. Lamun si imam teh geus iya bakal ninggalkeun dua kunut nangtung deui si imam kunaon si imam kalak sujud langsung maka harita lamun eta jalma teu mubarokoh jeung si imam itu maka walaupun teu mubarokoh ge batal eta langsung gitu sebab ai si imam ingat nangtung deui dua kunut ai urang mah henteu si padahal urang terkayaan berjamaah jeung si imam ya. Wa in tadzakaru al-imamu al-munfaridu tarku tasyahudil awali qabla intisabi ay istawa'ahu qa'iman adalah hudurkan. Wa in tadzakaru sareng bila mana inget eta si jalma imam atawa jalma anu salat sorangan tarkas tasyahudil awali ninggalkeun tahiyat awal qabla intisabi satacana pajeg ai istawa tegasna pajeg qaiman angtung ada mangka babalik eta jalma nurban halna sunnah kieu eta Bapak. Bila mana di antara urang teh arek ninggalkeun tahiyat tapi kaburu terang kaburu inget Allahu akbar umpama musuh juga kayak Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah kakana ke kieu naon di arek tahiyat ieu diuti balik deui tah eta wa in tadzakara bila mana bapak ieu inget si imam atawa si jalma nu salat sorangan tarkata suhudil awali ninggalkeun tahiyat awal qabla intisabi satacana pajeg tuh adalah huban mangka ananta mangka babalik deui sunah hukumna tingali bae urang apakah loba keneh kana pajeg apakah deukeut keneh kana tahiyat. Lamun urang geus nangtungna kieu mah ya berarti deukeut ka mana deukeut kana deui apa kana nangtung deukeut kana nangtung berarti lamun urang arek ninggalkeun tahiyat walaupun ingat nangtungkeun. Lamun urang deukeut keneh kana tahiyat sakieu keneh berarti urang diukti urang dimamangkeun diukti urang tahiyat deui betulnya. Lamun ingatna eta deukeut kana nangtung ya kangtungkeun lamun urang deukeut keneh kana tahiyat maka tahiyat deui. Walau tarakahu sareng lamun ninggal eta si jalma Goirul mamumi salian si mamum tasyahudil awali tahiyat awal amidan halna ngahaja-haja fa'ada mangka babalik deui ilaihi ka atas kagawean amidan aliman tinggal paripolana ngahaja aliman tur terang batola sholatuhu mangka batal sholatna ingkana ilal qiyam bila mana kana ngadeg akroba eta leuwih deukeut minku ilal qu'ud tibatan deukeut kana di kieu Bapak. Bila mana eta si jalma ninggal kana tahiyat goir makmum tapi nanya dina tahiyat awal tinggal pernah aja pada maka babalik deui eta si jalma kana tahiyat kieu. Lah abi mencenah salatna arek beda jeung matur urang ieu arek niat ninggalkeun tahiyat Allahu akbar set urang kieu urang arek ninggalkeun tahiyat dijadi diuk deui
Tah urang teh naikna kana luhur arek ninggalkeun tahiyat eta lain poho tapi arek ngaja kali-kali urang diuli kana tahiyat tah eta batal salatna itunya maka batal salatna walau taroka sareng lamun ninggal eta si jalma kana tahiyat salian si mangun dina tahiyat awal amidan halna haja-haja apa ada balik deui eta si makmum imam atawa makmum kana tahiyat amidan tika paripurna haja kalimatul haram terang eta jalma lamun balik kana tahiyat deui nah haram terang anak lamun dina salat hukum nakatempelan ku haram maka hukumna batal salatna itu batal salatu maka batal salatna in kana waqtal qu'ud bila mana eta si jalma keur waktu diudena ilal qiyam kana ngadeg aqraba min eta leuwih deukeut ila budi kana di kitu nya lamun kitu teh lamun bapak-bapak ya bapak-bapak ninggalkeun tahiyat eta baik aja atau poho deukeut deui kana nangtung kari-kari diu tahiyat teh ta eta batal salatna beda lamun beda masalah lamun poho mah geus deukeut deui kana nangtung berarti nya wa minhu annahu lahu nasya al-qunuta fadakaru ba'da wa'ajab hatihi lam yarji lahu nasya sarang lamun poho al-qunuta kana kunut fadakaru mangka eling eta si jalma kana kunut pada wa'ajab hatihi saparantosna neundeun tarangna lisujudi karena tempat sujudna lam yarji mangka ulah babalik kata si jalma lahu kana doa kunut litalabusihi bifardihi karena ngalakonan fardu dina salat model sujud model kieu lamun urang ieu bapak pandi dua urang keur mabaengkeun salat subuh anu aya kunutan Allahu Akbar Allahu Akbar Sami Allahu liman hamidah Allahu Akbar urang ya posisina ya bapak-bapak aya dina sujud aya urang can beres dina salat tapi geus inget tadi ninggalkeun doa kunut kumaha ieu nya batalkeun taulahnya batalkeun kayak gitu intinya hukum awas lamun kapang geus dina sujud urang ingat tadi ninggalkeun doa kunut maka ulah naik deui kana kunut teruskeun bae eta mah aya gambaran masalah kieu au qablahu aya qabla wad'iha 'alal arti bila mana bapak inget nasata nempelkeun sirah kana tempat sujud bapak teh Allah ninggalkeun kunut tadi ulah disujudkeun bapak lamun bapak ingat ka satacan sujud Allah satacan nempelkeun tarang kana tempat salat Allah naikkeun deui ka luhur Allahu Akbar walaupun urang deukeut deui kana tempat sujud beda masalah tadi nya lamun teh mah kitu tadi teh lamun jalma geus sujud mah berarti urang geus tumandang ngalakonan fardu salatna model sujud kitu nya lamun teh mah tacan tumandang urang sujud ingetna teh bahwa urang ninggalkeun doa kunut nangtung deui nah eta bedana kitu nya lamun bapak-bapak ninggalkeun doa kunut ingetna lamun keur sujud maka ulah naik deui kana sujud kana nangtung alasankeun doa kunut lamun bapak-bapak inget ieu ninggalkeun doa kunut satacan nempelkeun sirah kana tempat sujud maka langsung bapak naikkeun deui ka luhur nya nangtung deui ada dugaan mangka babari kata si jaludgan tingkah paling korna
nanti sunah kumaha cenah bapak-bapak arek disujudkeun bae tuh kunaon oh cenah kagoklah cenah bisi saling paham teh lah sujudkeun umpama teh mah bapak disujudkeun teu kunaon mun urang meninggalkan doa kunut kali teu ditambal gunakan ku sujud sahwi itu. Wa sajada li sahwi in balagha hadarokiin sareng sujud eta si jalma li sahwi karena poho sujud sahwi in balagha hadaroki lamun nepi eta si jalma karena batas ruku urang doa kunutnya ya doa kunut urang ingatna lain bersujud lain sampai sujud tapi orang katakan mantan karena batas arek sampurna Allah nah iya batas sampurna Allah enak dengan turun nempel karena tuh orang katakan ingat ya bahwa orang yang tinggalkan kunut maka naiknya kalau gitu ya Allahumma inni biman hadani ta'ala Asalisu ari anu katilu min asbabi di antara sebab-sebab melaksanakan sujud sahwi iko untuk nikmati ma'atarun dibihi pada syakka Ari anu nomor katilu di antara sabab-sabab disunatkeun sujud sahwi teh bapak-bapak iko uruk nifa'in eta ninggalkeun hiji rukun anu bangsa pagawean ma'ataru dipi serta mamang dina eta rukun teh balau syaka eta roda dalam istiwa awrojihani baik eta mamang ada bulan balik atau air unggul model gitu model orang mandarana bulan balik sujud Allah Akbar sekali air sujud air seberapa kali lalu orang sujud air seberapa kali dua Allah Akbar Allah Akbar mungkin orang yang julik Allah Akbar subhanallah Allah lain tangan kalau sujudnya kurang kayak sujudnya sekali dua kali ya sujudnya be orang yang dua kali orang sujud ada berapa tak sujudnya be diundi be sujudnya be lebih kurang sujudnya ada 4 kali kurang pernah mamang ya asal sujud sekali orang mamang 2 kali asal sujud 2 kali itu orang mamang sujud 4 kali nah itu ya eta iko umum pati eta ika kini rukun bangsa pagawean mang model sujud ma'ata rukun serta urang mamang dina bilang sujudna da kalau sakala mangkalamun bapa mamang pitan kisai muayyan dina rukun adina ninggalkeun hiji rukun anu tertentu dina rukun au sujudin atau sujud puasa jada sareng sujud sahwi eta sejarah lalu sujud sekali 2 kali mama kan 3 kali tak kurang tak mama kan menyebut model sujud di lebih ke 4 kali kan orang sujud atau 4 kali orang kaya maka orang ada disunahkan sujud sahwi atau model ruku kan sekali nanggung Allah sami Allahu liman hamidah terus ruku tadi kalau boleh Allah sami Allahu liman hamidah cek simang mendai simang punah jadi kalau sholat punah 2 kali eta sekali tuturkeun bae ya dituturkeun bae mun dilakukan si imam pohon sujud sahwi kurang sujud sahwi gitu nya tah eta bapak lamun urang ninggalkeun hiji rukun anu bangsa pagawean serta urang mamang dina eta rukun teh model ruku au sujudin
atau sujud wasajada sareng sujud sampai atas jalma itunya kumaha cenah kabuktian aja lebih ditarau di ziyadah di ma'ata bihi lamun aya lebih lamun aya lebih dina kamana eta ngaranna sok itu moal lamun urang teh ngomong maka pohon eta ditambah ku sujud sawi sampai eta wa in jada sahu qabla salam sareng lamun mang ngadang nambahan as-sahu naun mangna qabla salam satana ulun salam illa idza jada sahu qabla ayati ya bima yahtamilu ziyadah illa kecuali idza zala bila mana leungit as-sahu naun mangna qabla ayati ya satacana ngadakan ternyata si jalma bima kana umul yang kamilu anu bisa jadi eta teh panambah pala yasjuda maka dengan sujud intinya kieu gambaran masalah lamun bapak mamang dina hiji rukun anu bangsa pagawean qabla salam satacana ulun salam model tahiyat kayaknya mamang ini bapak tahiyat asa tahiyat awal apakah henteu asa tahiyat awal apakah henteu wa izal satu kali-kali kurang terangnya satacana ulun salam ieu urang ini balik menunggu si Allah umpama amin siap euli bahwa tadi anu di mana berdoa di model tahiyat lain demi gawe anjeun bukti tadi dah gawe tahiyat morengana henteu mang-mang deui kumaha eta apakah urang sunah sujud sawi bae henteu wa in jala saku bila mana leungit naon mama model kula model habib naon jangan ngadina tahiyat qabla salam satatan ulul salam itu tahiyat sunah ulul sujud sawi ila ida jada saku sareng bila mana leungit naon mama qabla ayatiya satatan ngadakan ternyata si jalma karena ini perkara yang tadi ziyadah anu bisa jadi atau teh perlu tak eta oke henteu sunah sujud sahwi falau syakka al sholat salasan aw rubi aw arba'an maka lamun eta si jalma al sholat salasan apakah eta si jalma teh sholat nate 3 rakaat atau arba'an atau 4 rakaat lazimahu maka wajib ka eta si jalma ayyuna naon ngadeukeun ala aqoli kana leuwih saeutik umpama teh makan ayat Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar pas dina rakaat kedua Allahu akbar ayo rakaat katilu apa rakaat kedua urang rakaat kedua sepedana mana ini rakaat tilu apa rakaat keempat anjurna alal akol maka jeneng ketukadayan anu leuwih saeutik satacan rakaat tilu oke 2 bulan maka otomatis kudu ngadeukeun 2 rakaat itu walaupun ngapuntiana urang teh 3 rakaat gitu nya lamun keur mamang itu asa 3 asa 4 asa 3 asa 4 maka cokot anu paling seutik cokot 2 sameme 3 oge 2 bulan gitu nya tah ieu masalah ke kamari teh model urang dibelenya waktu
Wa in asbaru kasir bila mana mereh haba lalaki amun lalaki rek mereh haba rumah maca subhanallah mencik urang teh gitu maca subhanallah eta ulah niat maca ngelingan sabari sima tapi maca di dikir subhanallah real ieu nanti sima subhanallah 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 isi kami terus rek umpama naik di kalau si padahal melakukan obat ya si imam ya tahiyat akhir bulu imam ya tahiyat nang ya si imam meniburi subhanallah 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 apa ada si imam udah wajib asbal kasir sarang lamun merhaba kasir saja wajah Allah seluruh ada si imam bi'annahu sholat arba'an bi'annahu insanya nakalakuan sholat itu si jam tes sholat arba'an opat rokaat cik si imam hati nama ulah nama tulai pada itu opat rokaat sholat tuhon ulah ditambah hiji jadi 5 itu mana tulai itu tepeng pematena si imam itu nantu kalau la yajudu lahu arruju karena temenang kasima arruju nambabali ila qawli qawli karena ucapan serena pinangsi bina kekurangan walau bisyadatin limutilati mudenti li bakalan pinangsi bina kekurangan walau bisyadati sarang bina palumina lalu etasi imam diberenya waktu si imam tapi kedua sebabnya aku kedua sebab namalan kamangan ayo masalah lagi yo tak ada apa-apa nangku bae tak ada si imam ulang namanya ada si imam dah maksudnya berenang ulang ngalurkeun pameda si imam si padahal ulang si imam eta batal salatna sebab amanah mual bisa datang keyakinan sebab pameda si makmum lamun si imam kene naik keluar sebab ulama mangga temenan eta si imam balik deui kana dieu melaksanakeun salat dina tahiyat kupeda aya makmum anu ngabeja tetep aya makmum naik di kaum aya temenan lamun ada si imam dieu deui kana nanti kana tahiyat aya usaha pameda si makmum nontonnya nonton batal salat si imam gitu. Hadirin jamaah rahimahullah wa assalamualaikum. Hadirin eta sebelumna dina masalah sujud sahwi anu sering terjadi dina masalah sholat gitunya mun raralir di bapak-bapaknya raralir ada mengocokan ada kurang hati maka ada malam kurang hati tahu sama guru kurang saya itu bilis anu tengenaan kana usaha. Hadirin jamaah rahimakumullah wa assalamualaikum tasakiku anu kapihatur anu tiasa musik pribadi disampaikan bilisi bakal pasti aya hukum anu tengenaan kana hukum jadi musik pribadi dimulkan dimaaf sinar mahkum. Mudah-mudahan sanau salih biasa diamalkan